Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia, alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui wargi nu mulia. Kalayan ku pangersati mantena. Pamugia urang sadayana sawapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Sareng dipapari nugrah hati mantena nu mangrupi kasehatan lahir sareng batin. Anu disarengan ku rahmat kalih karidon ti mantena sareng tiasa dijantenkeun jalmi-jalmi anu iman. Sareng takwa kamantena nyaita ka Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadaya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha wargi wartosna dalamang sadaya? Hatur nuhun wargi mulia. Wargi mulia sekedap salam bakto silaturahmi ka sadaya wargi cahaya ilmu diantawisna ka teh khotimah kumadamang salajengna pun lancik Kang Kuepong. Hatur nuhun Kang Kuepong. Kalintang seueur saran-saran nu parantos didugikeun ka simkuring sabaraha kanca. Teu hilap oge ka Kang Ferry Frediansyah, Kang Guru Acim Tulcipa sareng Padepokan Masura di Tempuran Karawang. Salajengna ka Kang Ade Sukarna, Kang Maryana, teu hilap ka Teh Herti, Kang Roni Uya, damang Kang Roni, Kang Dedi Enzol, Kang Jam-Jam, Teh Mutiawan, Teh Ulansari, teu hilap ka Kang Dudi, Kang Orba, Kang Dedi Ruswandi, Kang Dadang Hendarsah, Teh Hanita Moy. Oge kanene yani ti paliharan caikek Bandung nu mikatosna carios ieu neng Ela. Teh Iis Yuliani kumaha damang di tebihna nuhun, Cih Haji nuhun. Sareng wargi-wargi nu sanesna nu teu acan tiasa disebatan hiji-hiji. Wargi mulia, insyaallah manggawang teraskeun serial nyambung nuku urang sadaya tangtos diantos tos rada lami teu diteraskeun. Neng Elah Mojang Priangan karya Bapak K. Sukarna bagian ke-8 wargi mulia. Sumangga para wargi mulia. Wargi-wargi mulia, carios teh nyaeta Neng Elah sinareng Den Rahmat patepang di Lapang Separta Kota Bandung. Harita teh paguntreng di antara dua nonoman. Den Rahmat maning halas lantaran manehna bakating kuatir ningali polahna Neng Elah estuning mata karunya. Cipanona ngagarenclong ngembeng jero biwil panon. Lamun mudal ngalempere ngalei mapai-mapai pipina. Cacakan tina damisna mata klebar nu ningali. Katingalna teh pating borela kasorot ku srangenge. Mun wenang mah Den Rahmat hayang nampanan Cipanon Neng Elah. Tina bakating kuatir ningali nu geubis nangis. Den Rahmat maningalimba gancang anjeunna ngupahan. Kalayan soantenan nu dubareuda agem. Kecap-kecapna tanda mikawelas ngalahirna semu asih. Estu matak dedengeun. Panonucup anteb tanda deudeuh kaeta wanoja. Neng Elah pujan Kang. Oma teuing ulah nangis. Eta lebar ku Cipanon anjeun. Cipanon anjeun lir berlian anu murag ngapurelak ninggang bumi. Engkang mah ngaraos lebar saban Cipanon neng nyak celakan. Karaos na teh hate engkang asa dicocogan bae cina bakating handeul. Neng Elah keun bae. Teu kenging hariwang, teu kenging melang. Kolot urang pada terpelajar piraku henteu ngalartoseun. Make deuk ngahalangan urang anu atos sabeungkeutan asih sarua asihna. Cinta sarua cintana. Kaculug-culug sabangsa deui urang teh sarta urang teh saagama. Neng Elah asana teh moal pabentar tangtos pada nyaluyuan ka urang duaan. Neng Elah hanas dina diri Neng Elah. Nyiluruk di awak batur di bangsa deungeun urang Walanda. Tuan mosu sakulawarga. Ulah rumasaan teuing Neng Elah.
ulah ngaraos taya hargaan lir ibarat sinjang butut. Nu rumasa taya gunana siga nu teler-teler, padahal pikeun diri engkang mah. Ye Neng Ela, sinjang butut ge kalintang manfaatna. Geuning pituahna para guru. Muhun di sakola, yen kanu butut masing butuh, kanu anyar masing lebar. Neng Ela, sumawona lamun urang emut dongengna zaman kapungkur. Upami aya panyakit cacar mani guyur salembur, mani ear saban desa, panyakit merajalela. Jurid kuris ting kuriling, meangan mangsana. Nu udur di kidul, ripuh nu di kaler. Anu di wetan, teu damang nu di kulon ngajolopong. Tah, nalika harita urang sakabeh teh kudu ngaranna samping butuh teh perlu pisan. Sabab saur pituah para sepuh pikeun ngajaga diri urang teh ngarah inget kana tilu kecap Neng Ela. Sumuhun Kang, manawi naon tilu kecap nu dimaksud ku engkang teh? Cek Neng Ela wargi tumanya naon tilu kecap nu dipimaksud ku Den Rahmat. Ieu Neng Ela. Kahiji nyaeta Rara, kadua Roro, nu katilu Ruru. Rara, Roro sinareng Ruru menawi. Mohon. Rara, Roro, sinareng Ruru. Mun urang ngarti kana pamaksadana Neng Ela, tangtos urang tiasa kiat. Muhun dina ngahindarkeun rasa gimir, risi, kaserang ku jurig cacar teh anu dicaurkeun ku akang. Ibaratna diri Neng Ela, ibaratna ieu. Ayeuna ngarasa Rara sedih sieun ku panyakit nu bakal susah ubarna. Tapi sanes teu damang cacar ngan sieun henteu laksana ngahiji jeung diri engkang. Sumuhun Kang. Tah Neng Ela, janten cek emutan engkang mah rarana diri Neng Ela teh sanes rara betan. Anu dimaksud ku engkang teh rara naon atuh? Nanging Neng Ela, rara rupa nyaeta rara rupa tali pikeun nulungan sieun. Diseungeut jeung digantungkeun. Sapeuting sinang ngelun hurung henteu daek pareum nganteng ngabela panutan inget henteu poho-poho Neng. Upami nu disebat Rara naon Kang? Neng Ela tumanya ngeunaan Rara. Neng Ela, upami nu disebat Rara teh lualamak digelengkeun nepi ka murintil teuas Neng. Sarta teras dihijikeun. Dupi Roro Kang? Roro teh nu dimaksud ku engkang teh Roro ning atunggal. Asalna dua ngahiji susah dipisahkeunana lir raga sinareng nyawa salaki jeung pamajikan lamun pada ariman ka Allah Subhanahu wa taala sareng iman kana kitabna. Moal pisah Neng, sok sanajan ku pamaksa angin pisah lamun ku pangersa mantena. Neng Ela, ari nu disebat Ruru nyaeta kedah mersihan diri. Sasat nama ngumbah jasmani rohani sadaya kokotol urang. Ruruan masing bersih, ulah sieun manggih cai sapedah cai teh tiis anggur gebrus geura mandi. Ngarah naon? Ngarah urang nak berseka. Awak sehat, badan kuat. Panyakit pada nyalingkir. Najan ke rame pagebug geuning. Isuk teu damang, sore parna. Urang moal katularan. Tetep nganteng jag-jag henteu reglog lir hurung ngarara bae. Janten rara Neng Ela mah numutkeun engkang bakal jadi Roro laksana kapiduriat dua badan satu juan ngahiji jeung diri engkang sapapait salamani sabagja sacilaka. Mun urang geus laki rabi sagala rupa kokotor. Hayu urang ruruan ku urang.
Ngarah naon ngarah jongjon. Tenang hening moal manggihan gangguan jeroning hirup di alam dunya. Numawi atos neng. Tos. Tong nangis lebar temen kucipanon anjeun. Peperihun kesa ngoprot. Margi urang kapanasan. Dabongan cicing di Tegal. Muhun tempat arulin barudag teh sanes tempat pikeun badan teu ngaluarkeun isi hati ning urang duaan. Nuku urang dikandung. Sauden Rahmat wargi bari manehna ragama nyusutan Cipanon neng Ela ku saputangan manehna. Rahmat! Kapireng hiji sora nu nyentak ka Den Rahmat. Atuh gebeg wargi Den Rahmat ngagebeg. Manehna ngorejat mali ka belah tukang. Ari breh teh horeng sinyohyan manehna teh ngabedega nang tumulak cangkeng. Kalayan beungeut beureum siga ambek pisan. Huntuna ge katawisna teh kakerot geus hayangeun geura nonjok ka Den Rahmat. Bari oge molototan ka Neng Ela. Atuh Neng Ela oge reuaseun ka cida. Rumpuyuk awakna leuleus taya tangan pangawasa panonna mani olohok mata simeuteun teu kasangka ti tadina yen sinyohyan bakal nyusulan manehna. Sabab waktuna indi teh sinyohyan teh keur saretibra. Jeung geus ngomong moal ulin deui. Yan, sinyoyan. Jawab Den Rahmat tenang. Rahmat. Yo, teu inget anjeun kana janji anjeun jeung bapa kuring, ha? Sinyoyan, pugu bae kuring inget mayan. Malah kuring satia pisan kana eta janji. Walon Den Rahmat bari jung manehna nangtung. Satia amat. Mana buktina tanda yen maneh satia? Geuning eta geus babarengan deui jeung Neng Ela. Ceuk sinyohyan mani nyerenteng bae ka Den Rahmat. Sabarian. Nu kaasup kana janji kuring jeung bapa anjeun mah yen kuring moal bergaul deui jeung Nona Heni atawa jeung anjeun. Jeung anjeun yan. Ari Neng Ela mah kapanan teu kabawa-bawa, teu disabit-sabit ku diri kuring. Piraku anjeun geus poho deui kana janji kuring yan. Walon Den Rahmat teu sieuneun sigana teh. Rahmat, teu. Lain kitu nu dimaksud ku maneh, Neng Ela oge kaasup kulawarga kuring ye. Nu matak awasnya. Nyingkir maneh Rahmat. Ceuk sinyohyan bari mereup-mereupkeun leungeunna. Yan, salah ta omongan anjeun teh. Lamun bener Neng Ela kulawarga anjeun eta salah. Naon salahna, Mat? Ye. Lamun bener kulawarga anjeun, rek dibawa kana derelan lamun anjeun balik. Rek dibawa moal. Heh? Warga negara naon Neng Ela teh atuh yan? Rahmat. Tapi inget maneh Rahmat. Nu dibere wewenang kurama Neng Ela pikeun nalingakeunna ngan bapa kuring tuan mosu kaasup kuring sorangan. Jadi maneh Rahmat geus salah wani babarengan deui jeung Neng Ela. Kalayan tanpa izin ti kuring. Narsi? Yan. Lain babarengan atuh yan. Tapi ieu mah patepang di tempat terbuka yan. Coba tempoku maneh yan. Saha nu bakal nyarek ngobrol di tempat terbuka kieu jeung deui loba jelema di dieu teh tuh geuning. Sajabati bangsa anjeun urang Walanda jeung bangsa kuring teh bangsa Cina oge aya. Naon salahna ye kuring ngobrol jeung Neng Ela anu geus wawuh? Naon salahna? Ceuk Den Rahmat wargi pertengtang pisan nyaritana teh. Rahmat, anjeun sapertos nungung hak camplak ka diri kuring. Anjeun sayang gelut jeung kuring. Walon sinyohyan melotot bari setengah nangtang. Yan, ye, sigana jelema-jelema teh. Sarieun ku anjeun mah komo deui ku bapa anjeun Letnan Mosu. Keur mah anjeunna teh soldadu. Katambah boga pangkat. Ye. Dengekeun ku anjeun. Kuring terus terang ya.
pikeun kuring mah kasieun teh mun ngan kusahiji. Naon dimaksud ku anjeun teh? Heeh. Pikeun si Rahmat mah ye sieun teh ngan kusahiji nyaeta ku salah laku. Salah laku. Hartina anjeun hayang mecakan diri kuringnya. Jawab Yan nempas-nempas bae. Yan, terus terang kuring mah. Kanu ngaranna gelut-gelut teh hate mah teu merean euy. Sabab eueuh hartina pikeun urang duaan lamun gelut. Anu cilaka ka rumah sakit. Geus cager ka pangadilan. Naon untungna pikeun urang? Coba pikirkeun Yan. Rahmat, kuring moal ngadukeun anjeun ka pangadilan euy. Sok sanajan kuring ruksak eleh kumaneh. Nu bener mah kuring teh nyewa ka maneh teh Rahmat. Ka maneh teh hayang nenggeulan. Heueuh ka anjeun sabab anjeun bedegong. Marok-marokeun maneh bae kaneng elah anjeun mah tibatan tunggal teunggel teu puguh naon salah lamun urang ijen patutunggalan euy. Ceuk si Nyohyan bari ngareret ka jelema-jelema nu mimiti nyalampeukeun deuk ngarariwung ka eta 3 nonoman. Yan, sabar Yan. Ceuk Den Rahmat tetep mapelingan. Yan, teu kenging garelutihan. Ceuk Neng Elah bari nangtung eraeun meureun sabab harita pada ngariung jeung jaol ku jalma-jalma nu pada ngagimbung nyalampeukeun. Cicing Neng Elah, cicing. Ceuk si Nyohyan bari masangkeun peureupna sarta sukuna ajug-ajugan siga nu deuk boksen atawa tinju wargi. Yan, nanaonan eta teh? Kawas di panggung bae anjeun mah. Yeuh Yan, era atuh sakitu pada ngaroglog ku jelema teh euy. Ceuk Den Rahmat tetep sabar. Rahmat, montong loba ngomong Rahmat. Hayo maju. Walon si Nyohyan geus hayang geradar gelut. Ya, Yan, kumaha mun kuring embung? Rahmat, lamun anjeun teu ngalawan. Teu naon? Heug. Tapi Neng Elah rek dibawa balik. Ngarti? Yan, heug. Sabaraha ronde atuh hayang gelutna jeung kuring? 1/2 jam Rahmat. Eleh menang di antara urang. Geus 1/2 jam kudu eureun. Lain waktu urang teruskeun deui. Yan, lamun kuring menang kumaha? Neng Elah bagian kuringnya. Ceuk Den Rahmat bari ngarenyu. Jempes ya. Jawab si Nyohyan nyentak ka Den Rahmat. Bari ngomong kanu ngarogrog nu make erloji. Pak, jam sabaraha anjeun euy? Kitu cenah pananyana. Jam 4 den. Ceuk nu ditanya teh sanggeus ngareret arlojina. Sakalian yo batul-batul, euy. Ayeuna jam 4 ieu. Jam 4 sore. Yo engke sempokeun ieu. Jam 4 leuwih 30 menit. Kuring pisah ku aranjeunnya. Ngalarsi. Ceuk si Nyohyan tarik pisan ngomongna teh kanu ngaroglog. Ngarsi. Ngarsi. Ceuk nu ngarariung semu barumaheun rek nempo ijen patutunggalan 2 nonoman nu beda bangsa. Wargi nu mulia. Den Rahmat kapaksa manehna kudu tarung jeung si Nyohyan. Padahal manehna teh ngahindarkeun diri pacogregan siga kitu teh lantaran eleh meunang taya hadena pikeun dua pihakna. Yan, sakedeung Yan, dengekeun pangwawadi ti kuring. Ye, urang teh geus teu kaasup barudak Yan euy. Era atuh Yan. Nanaonan make kudu gulut sagala. Geus we lah, tarima eleh bae kuring mah Yan euy. Ceuk Den Rahmat manehna kapaksa nyarita kitu saolah-olah ngelehan. Puh! Si Nyohyan ngareuhak sarta nyidu. Ngabelesat kana beungeut Den Rahmat. Atuh wargi, pipi Den Rahmat lamokot ku ciduhna si Nyohyan.
Ku hal esa rei beungeut na beureum sarta anjeunna nyentak bakat ku ambek ka si Nyoh Yan. Yan, lamun anjeun nonjok cantang tu dibales atawa dilawan ku kuring, tapi diri anjeun geus wani-wani nyiduhan. Nyiduhan mah karasana leuwih nyeribatan nonjok euy. Ayo maju Yan. Walon Den Rahmat bari manehna taki-taki pasang kuda-kuda. Buriak wargi nu ngariung mencar supaya lega pikeun pakalangan. Ger umum sarurat teu puguh dengekeunana. Sedengkeun si Nyoh Yan sukuna teu daek cicing ajrug-ajrugan da meureun manehna deuk ngumbar jurus boksen. Bari muih-muihkeun peureupna dipake ngahalangan beungeutna teu beda ti anu tinju. Den Rahmat muralang siga ucing ngintip beureut. Srog peureupna diasongkeun. Awakna nyerong doyong ka hareup, sukuna panceng. Panona nutul-nutul gerakan badan si Nyoh Yan, nu ejegeler teu daek cicing. Hiat! Siap! Siap! Si Nyoh Yan nonjok ku peureupna nu buleud. Dibedol deui. Tapi Den Rahmat teu loba. Da manehna mangartieun yen peureub si Nyoh Yan teh moal nepi kana beungeutna. Lumatak manehna teu galideur. Ayem tentrem bae sigana teh. Atuh tu berapna si Nyoh Yan teh bingungeun pisan. Boksen dilawanan kudu ngadepong siga maung deuk ngarontok. Sajeloning aja geler ruga grigig teh manehna mikir neangan akal. Hayang nonjok sakaligus ka Den Rahmat tapi hese di akalanana. Lantaran masing-masing kukurlingan oge tetep bae Den Rahmat teh teu daek nyerang. Manehna teu daek narajangan saukur robah masang kuda-kuda. Hep. Bakatin ku bingung wargi. Hiuk! Si Nyoh Yan nonjok sataker kebek. Korejat! Den Rahmat jaringasna keur ngarawel pigelang musuh na bari diteunggel palabasikuna. Ciat! Posak! Kadenge si kunayan disada. Gerung si Nyoh Yan ngagorowok. Kitu cenah. Bari gap leungeun kencana nyekel kana leungeun nu katuhu bari tungkul manehna gegerungan. Kasempatan kitu teh diantep ku Den Rahmat teh. Bismillah. Hiat! Hiuk! Peureub Den Rahmat nu kenca meneran pisan ngahabek kana puhuceulna si Nyoh Yan. Tuk! Ampun Rahmat! Si Nyoh Yan ngagero nyorowok bru nyuuh kana jukut wargi nu mulia. Wargi-wargi nu mulia, si Nyoh Yan bru nyuuh kana jukut keuna ku teunggelan Den Rahmat. Ari nu ngariung burisat paburencai lantaran pada sieuneun meureunan sabab nyarahun yen si Nyoh Yan teh nyaeta anakna Letnan Mosu ngan tinggal neng elah bae sareng Den Rahmat katilu nu gegerungan. Ayo Yan, wani keneh anjeun, ceuk Den Rahmat. Ampun Rahmat, ceuk si Nyoh Yan bari jung manehna nangtung. Breh palipisana geuneuk urut bieu ditonjok ku Den Rahmat. Ari leungeun nu katuhu dicekelan ku nu kenca da asa kempreng. Kumaha Yan? Anjeun tarima eleh? Rahmat, kuring tarima eleh Rahmat. Jawab si Nyoh Yan bari manehna ngareret ka Neng Elah pok neruskeun omonganana. Neng Elah, balik yuk. Kitu cenah. Sanggeus kitu leos, manehna ngaleos. Sanggeus si Nyoh Yan jauh Neng Elah ngareret ka Den Rahmat bari ngalimba pok nyarita. Engkang salamet Kang. Pangesto Neng Elah. Mugi-mugi bae ka jayaan urang sing teras-terasan. Walon Den Rahmat bari imut ngagelenyu. Engkang. Rupina mah beuki awon wae. Awon kumaha Neng? Muhun. Hubungan antawis diri abdi sareng kulawarga Tuan Mosu teh beuki awon ku kajantenan ieu Kang.
Cik Neng Elah semu nalangsa. Neng Elah. Asal teu kenging urang bae nu awona Neng Elah. Artos. Naon dipimaksad teh? Muhun asal ulah urang nu awona. Pan urang teu awon. Nu nangtang ijen patutunggalan sanes engkang. Keun bae disatruk batur matu. Engkang? Ya. Rupina teh hiji-hijina harapan kanggo titip diri sang badan diri abdi. Muhun iwal ti kasalera engkang. Engkang. Curucut cipano Neng Elah ngalembereh mapai pipina. Tos Neng Elah. Dekenging nangis deui. Kanggo engkang ye. Moal unggut kalinduan, moal gedaganginan. Urang seratan baik ke tuang rama di Singapuranya. Supados uningangeun sareng ngarujukan kana cita-cita urang duaan Neng Elah. Sumuhun ngiringan wae engkang. Mugi-mugi pamaksadan urang duaan diijabah ku Gusti Nu Maha Suci Kang. Walau Neng Elah bari nyusutan cipanona. Neng Elah supados ulang ulah kaciri upamian atana pinona hini naroskeun ka Neng Elah. Wireh tepungna urang di dieu teh kalerasan bae kitunya. Ulah nyebatkeun direncanakeun ku urang duaannya Nengnya. Sumangga engkang bade ngiringan wae, muhun bade nyaurkeun dipimaksad ku engkang. Ye. Nuhun aya kitu mah. Sareng tos wonten deui Neng Elah. Wayahna sanes engkang teu sono nya kanggo ngajagi kepentingan Neng Elah langkung sae mulih bae heula ju. Gampil insyaallah kapayu nyeratan deui Kang. Upami hoyong tepang mah mohon. Cek Den Rahmat bari nyekelan leungeun Neng Elah. Neng Elah unggeuk di titah balik teh. Gap deui nyekelan leungeun Den Rahmat. Terus sasalaman lila oge. Sanggeus lesot gap kana kareta mesina bari ngareret ka Den Rahmat pok Neng Elah mojang priangan nyarita. Mangga engkang. Kecelak kana kareta mesin geleser maju. Neng Elah. Jung Neng. Cek gerentes hate Den Rahmat bari teu weleh neuteub anteb ka eta wanoja nu dipigandrung ku dirina. Para wargi nu mulia. Harita teh tahun baru geus kaliwat. Dina eta mangsa teh malam minggu Nona Heni sareng si Nyohyan ngobrol paduduaan. Siga nu uplek pisan maranehna teh ngobrol malah make pating harewos kawas nu ngandung Rusia. Sieun kadenge ku batur padahal eueuh sasaha di imahna teh salian manehna duaan jeung para badegana. Yan. Ayeuna geus cager deui eta leungeun teh Yan. Kuring teu percaya yen anjeun labuh Yan. Sarta anjeun geus janji ka kuring panan rek nerangkeun nu sabenerna. Kunaon atuh harita teh Yan gelut. Cik Nona Heni manehna nyarita ka lanceukna. Ya Heni. Kuring teh gelut euy. Gelut. Sarta kuring sorangan deui nu elehna teh. Duh. Jawab si Nyohran rada bareureum eraeun ku nu jadi adina. Gelut tuh. Jeung saha gelutna Yan? Jeung Den Rahmat Heni. Namun sababna gelut sareng Den Rahmat atuh Yan? Heni ngaranjuk bari heran. Sababna Heni. Lantaran kuring keheul. Keheul bae ka Neng Elah. Eta sapeda eueuh ka era ngadedet-dedetkeun maneh ka si Rahmat. Mani pagege yeyukna teh di lapang Sparta. Cacakan ka prago pisan ku kuring teh. Tapi manehna teh teu euleum atuh. Kebeg Nona Heni semurumas riwaseun lantaran teu kasangka ku manehna Neng Elah teh osok babarengan mindeng ulin jeung Den Rahmat. Atuh rei wae hatena sebel ngadak-ngadak jadi cua. Ka Neng Elah manehna teh ambekeun ka cida malah rek terang-terangan sangka Neng Elah nyahueun yen Den Rahmat teh boga manehna.
Atuh gancang wae tawanoja teh ngajawab. Yan, cek pamikir kuring mah, urang caritakeun bae ka Neng Ela. Ya, yang kuring teh aya hubungan sareng Den Rahmat yan. Nyan eta sieun wae ku papa. Kulantaran kitu supaya Ela ulah wani madidi babarengan jeung Den Rahmat. Bener Heni. Kuring satuju. Jung wae ku anjeun geura caritakeun Jung. Lain kitu. Yan. Engke heula ulah nyarita di dieu atuh Yan. Kumaha mun papa uningal. Katambah Neng Elah mah ipis biwir. Manehna teh babari ceurik Yan. Sedengkeun papa urang sakitu nyaheuna ka manehna teh geuning siga ka putrana bayan. Nya ringgeus kumaha iraha tuh? Kumaha mun isukan Yan urang ulin ka Curug Jompong. Datang tuh Neng Elah mangilu. Resepeun manehna teh resepeun pisan. Lamun dibawa ulin jauh-jauh teh tah didinya kakara ku urang terangkeun ka manehanana. Oh, nya bener-bener. Kut. Bener-bener nah ini. Bener. Walon si Nyohyan semono gumiraeun. Keur kitu torojol deui Neng Elah nyampeurkeun. Rek nginjem buku atuh ger pada nyaleungseurikeun. Nah, kunaon aran ieu nyaleungseurikeun diri kuring? Saur Neng Elah bari kerung. Ya, Neng Elah. Isukan isuk-isuk kuring jeung Yan rek ulin ka Curug Jompong ngilunya. Nona ini moal naon kitu? Moal, da eueuh oraesan sadinya mah Neng Elah. Ceuk si Nyohyan nempas bari seuri. Sanes ku oraesan sayang. Namung diwidian moal ku muhun apa? Walon Neng Elah bari seuri manehna ge deui. Dijamin Neng Elah. Diwidian. Malih matos pupulih. Cek Nona Heni ngabohong. Oh, muhun atuh kitu mah. Ngiring bae atuh aya atos pupulih ka Rama mah. Walon Neng Elah bari tulus nginjem buku sanggeus dibere leos kaluar. Wargi isukna sanggeus sasarap nyaeta ngadalah roti kiju. Si Nyohyan Heni jeung Neng Elah gancang harita ka hareup arasup ka jero mobil. Sejak ulin ka Curug Jompong, mobilna geus dijalankeun ngatius maju ka kulon anu nyetiran nyaeta si Nyohyan. Beuki lila beuki jauh. Bubuhan mobil mah gancang. Harita teh ngaliwat Nanjung. Mobil maju teh laun sabab jalan candi aspal. Sarta jarblog taneuhna bubuhan ti peuting keneh hujan gedena kaliwat saking. Sumawona palebah tikungan majuna teh laun pisan sabab manggihan jambatan jalana mites kacida. Manehna sieun ti gubrag ti gujubar kawalungan anu caina teh keur gede sabab peuting tas hujan. Barang jambatan kaliwatan kakara hatena ngemplong lantaran geus eueuh pikapaureun. Jongjon muru nu dijugjug. Sanggeus tepi mobilna eureun. Jut maranehna jatuh tarurun. Sarta saterusna mah tumpat tempo nareangan pikeun turun ka sisi eta walungan. Ari geus manggih mah jalana gajleng si Nyohyan luncat ka belah handap. Saterusna ngasongkeun leungeunna sina dicekel ku Nona Heni. Gajleng Nona Heni oge luncat. Beres Heni terus disusul ku Neng Elah. Memeh luncat nyekel heula muntang leungeunna si Nyohyan. Tidinya mah kakara ngajeng bari seuri semu bunga. Hani, kutan ieu Curug Jompong teh endah kacida. Saur Neng Elah bari nyampeurkeun sisi cai. Terus dicewakan siga resepeun. Nya Elah, kakara ka dieu nya Elah mah. Walon Nona Heni bari rurat-teret kana ulekan. Mana atuh curugna Nona Heni? Luka teuing Neng Elah. Kurung oge teh nyaho curugna di mana ngan tetela ieu mah nu disebut Curug Jompong teh ya. Tapi geuning eueuh curugannya. Walon Nona Heni bari ngaret ka si Nyohyan pok nanya. Yan,
Mana ieu teh nu disebut curugna yan? Anjeun nyaho teu? Oh, luka teuing kuring teh nyaho ini. Ulah nanyakeun ka kuring atuh. Kudu nanyakeun ka urang dieu. Kakara meureun bisa nerangkeun. Ini walon si nyohyan bari gajeng luncat mapai batu moro ka tengah wadungan. Ari itu nona ini mani muih kitu caina teh. Ih, sieun ulah deukeut teuing. Siga ulekannya ka mana eta teh berasna? Ceuk Neng Elah bari tutunjuk. Siga nama ka jero batu eta teh Neng Elah. Ari berasna mah duka ka mana teuing teu terang. Walau nona Heni bari nunjuk kana batu nu kacida gedena. Ih, eta mah ulekan atuh nona. Mani sagede kitunya? Siga nama mun aya munding palid kalinya teh kabawa meureun Neng. Ceuk Neng Elah bari pupurungkutan. Sieun mun palid kalinya Neng Elah? Sieun Neng Elah. Ih, nyetang tos sieun atuh nona. Walau Neng Elah ngabiri gidik sieunneun meureun sapeda ulekana gede jeung sorat caina mani nyea bubuhan caah. Ya, Neng Elah ari sieun mah urang ka dieu wae heula yuk. Yuk Neng Elah. Ceuk nona Heni ngajak diuk dina batu gede sisi walungan. Tidinya gek maranehna dariuk bari neuteuk walungan nu sorat caina mata kareueung. Sedengkeun jan gawena ngeueumkeun sukuna kana cai bari si dengdang dina batu lempar. Ayem bae katinggalna teh siga nu eueuh ka hariwang. Heni, tinggal itu lanceuk anjeun. Siga keur liuk dina balong bae. Tuh. Sukuna diancom-ancomkeun ka jero cai eueuh ka sieun sigana teh nya. Ah, eueuh pi bahayaeun Neng Elah di dinya mah. Walau nona Heni bari tungkul siga aya di pikiran. Atuh kacida Neng Elah heraneunana gancang ku manehna ditanya. Nona Heni, kunaon anjeun ngahulang semunu bingung? Pan anjeun nu ngajak ulin ka dieu teh? Nya Elah, bingung kuring teh. Bingung kunaon Nona Heni? Mikiran anjeun Neng Elah. Hah? Kumaha bingung mikiran kuring? Ceuk Neng Elah heraneunnaker. Nona Heni ungguk. Terus tungkul siga nu sedih. Tidinya manehna cengkat deui bari melong ka Neng Elah. Atuh Neng Elah watireun pok manehna tumanya. Heni, cing ku anjeun terangkeun ka diri kuring sugan bae kuring bisa nulungan ari geus terang mah naon nu dipake kabingung ku Nona Heni teh. Ya, Neng Elah, moal ambek mun kuring nerangkeun nembrakeun eusi hate kuring, Neng? Moal atuh Nona Heni, pek atuh terangkeun ku anjeun. Ya, Neng Elah. Kieu sabenerna mah. Naon nu kaalaman ku lanceuk kuring? Bet kuring nu ngarasakeun teu geunahna teh, Neng. Upamana waktu yan potong sikuna. Kusaha eta teh Neng Elah? Lain terang Neng Elah oge. Cik Nona Heni bari nutup antep kawan oja eta. Neng Elah maningaran juga tidak reuwaseuna teu nyangka sacongobuk ditanya kitu ku Nona Heni. Sabab ceuk pamikirna moal aya nu nyarahoeun. Ari pek dina buktina malah manehna sorangan nu ditanya ku Nona Heni. Atuh teu bisa ngajawab kalah leng bae ngalamun. Nah Elah, kalah ngalamun anjeun teh kusaha dibinasakeun lanceuk kuring teh nyaho teu? Nona Heni tumanya bari semu ngadesek ka Neng Elah. Ku Den Rahmat Heni. Cah, Den Rahmat. Nah bet kumaha kitu Den Rahmat. Bungan yan sorangan Nona Heni. Walau Neng Elah dumareuda. Kumaha kitu jujutana Neng Elah? Ya kieu. Yan anu ngajak tarung patunggalan gelut ka anjeunna teh. Padahal anjeunna teu ngalawan ngingetkeun anu ngambek lanceukna anjeun. Tapi kalah trot ku lanceuk anjeun teh Dan Rahmat teh diciduhan. Atuh nyel panginten anjeunna teh bendu sarta ngalawanan. Ari dilawan mangan sakeak geuning, lanceuk anjeun teh teu bisa meta sabab sikuna potong. Oh, teudeuk teuing yan. Ceuk Heni peureum heula sigan watireun. Padahal dina hatena mah nyarita kieu wargi. Oh, deudeuh teuing Dan Rahmat. Kitu cenah wargi. Api-api bae manehna teh nyambat lanceukna. Lantaran ari nyambat ka Den Rahmat mah siga eraeun keneh ku Neng Elah. Wargi nu mulia,
Ari Neng Elah ngahulang hatena ratu dagdigdug patutunggulan tina bakating kusieun. Sababna tetela pisan nona heni siganu nyeleksek. Maluruh diri manehna pangna harita babarengan di Tegal sareng Den Rahmat. Elah, pantes lancik kuring teh rek ngambek oge. Sabab Den Rahmat babarengan sareng Neng Elah teu beja heula ka kolot kuring. Diondang deui meureunya Elahnya. Ceuk nona heni ngomongna mani teu reugeus wargi. Nona heni, naon pamaksudan caritan anjeun teh pangutik-ngutik anu kaliwat Neng? Elah, kuring teu beunang dipisahkeun sareng anjeun mah yeuh. Contona waktu kuring hayang panggih jeung Den Rahmat, kuring haja badami jeung anjeun Neng Elah. Ngahaja nyen surat oge dua anjeun. Lantaran eueuh Rusiah jeung anjeun mah Neng Elah. Tapi nah ari anjeun sumput salindung ti kuring Neng. Naon sababna Elah? Ngarti kuring oge Elah moal sama-sama Den Rahmat panggih jeung Neng Elah dina waktu nu sarua ye. Lamun teu make rencana ti anggalna mah. Sarua pisan Elah. Jeung bareta waktu ngondang ka Den Rahmat sina naik kana benteng, ayeuna ku Neng Elah digunakeun deui nya. Ngan bedana teh bareta mah barengan ari ayeuna mah Elah sorangan. Kitu lain Neng Elah. Neng Elah meningali Mbak Cipanonna nyala langkung dikitukeun ku Nona Heni teh. Ari ras kana nasib diri kitu salah kieu salah. Nu mana anu benerna hirup diri ungku kabingung abong jeung bapa paanggang salawasna nganalangsa ti peuting mindeng cunggelik ngarasa hayang ngariung sumalindung kanu jadi ramana. Neng Elah, nah anjeun kalah kaceuri. Yeuh, nya sabah henteu anjeun ngondang Den Rahmat. Ceuk Nona Heni ngadesek deui. Nya Nona Heni. Walau Neng Elah bari barebei Cipanonna ngalembereh mapai pipina. Neng Elah, naon pamaksudan Neng Elah? Nona Heni, yeuh, anjeun oge terang sanes. Lamun teu aya Den Rahmat boa kuring ayeuna teh teu aya di kieuna. Mangga geura emutan ku Nona Heni. Cik, saha lalaki nu karek papanggih wani bela tumutur kitu. Anjeunna teh toh pati jiwa raga ngabelaan diri kuring. Tah, hal eta Heni nu nimbulkeun kuring inget bae ka Den Rahmat teh. Saha nu bisa ngalarang urang inget ka anjeunna nu boga jasa ka kuring nu sakitu gedena. Anu geus nulungan kuring Nona Heni. Yeuh, Nona. Jadi kuring ingat ka Den Rahmat teh. Lain samata-mata tersna. Lain pas soal nu kitu. Tapi ngarasa boga jasa manehna teh ka kuring anu sakitu gedena nulungan kuring. Elah. Yeuh, lain nyarek ulah ingat kuring ka manehna. Lain nyarek ulah ingat ka manehna, elah. Tapi naon sababna anjeun teu ngabejaan ka lanceuk kuring yan? Naon maksudna teh? Oh, Neng Heni. Ceuk Neng Elah bari nyusutan Cipanon sarta neruskeun omonganna teh dumareuda. Anjeun kirang sadar Nona Heni. Anjeun gampang pisan ngahukuman diri batur. Tapi kalemahan diri sorangan teu ditaliti. Neng Elah, naon kalemahan kuring teh Neng Elah? Nona Heni, ya, rama anjeun geus mutuskeun anjeun teu meunang campur gaul deui jeung Den Rahmat. Waktu harita anjeun teu tiasa nolak ka hoyongna sepuh hartosna lemah Heni. Teras Den Rahmat janji ka rama anjeun yen moal deui babarengan sareng anjeun. Eta sami hartosna sareng anjeun beuki lemah. Kitu wargi walonan ti Neng Elah ka Nona Heni. Para wargi mulia rupina serial Neng Elah Mojang Priangan bagian kasalapan dicekapkeun dugi ka dieu heula. Hatur nuhun kana perhatosanana sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.